hatur nuhun ka kersana palurah Didi anu parantos ngadugikeun tedak lisana ti atas nami sepuhna calon panganten pamaget. Atuh salajengna nyaeta tedak lisan ti atas nami sepuhna calon panganten istri. Insyaallah bade diwakilan ku kersana Bapak Sekdes ku kituna mangga waktos sinarang tempat disumanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul muktaramin, para alim wal ulama, para kiai, para haji, para ustad, sadaya tokoh agama anu kalintang kusim kuring dipihormatna, khususon kersana Bapak Kepala Desa Sajungjang Karawatna, sami anu kusim kuring dipihormat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu undangan tinu tebihna tinu caketnakum tedi wiji-wiji, sami anu sadayana kusim kuring dipihormat, khususon kulawargi besar panganten pamaget di Desa Sukamulya. Alhamdulillah sami anu kusim kuring dipihormat. Tipayun sugrining puji hayu urang sangakeun ka Gusti anu Maha Suci, puja urang sangakeun ka Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Ku kalian kudrat sinareng irodat dimantena urang dina waktos ieu masih dipaparinan kalimatan ku Allah Subhanahu wa taala anu kalintang seueurna kalintang ageungna, sehingga ku seueur-seueurna tur ku ageng-ageungna teu tiasa dietang tur teu tiasa diukur ku mangrupi hal naon bae. Namun aya di antawisna nikmat anu ageng nyaeta nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, panjang yuswa, kesempatan tur kakiatan, sehingga urang sadaya alhamdulillah tiasa patepung lawung pamprok jonghok diantawis dua kulawargi besar, nyata kulawargi besar panganten istri sinareng kulawargi besar panganten pamaget dina waktos ayeuna. Pamugi kempelna urang di dieu, silaturahmina urang di dieu ngajantenkeun hiji wasilah cukang lantaran kanggo lungsurna rahmat tur ampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salam pamugi sapapawasna dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya ni habibuna wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miwah ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin sinareng tabiatna, tu ka urang sadaya selaku umatna anu kalintang miharepna kejaga di amil akhir diangkan umatna tur ngengingkeun sapatul ujmati mantana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh hadirin rahimakumullah, hapunten menawi dinal resanieu menawi pribados sumarios ngawakilan atanapi ka percanten ku Saibul Maksad kersana asukri sakulawargi tipayun tipaseu nuhun laksa kabingah kasangakeun kasadayana mana. Alhamdulillah para sepuh hadirin sadayana parantos tiasa hadir nahonan pisan kana sagala pangundang tisim kuring. Pamugi sadayana ngajanten hiji amal sae keng palati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Daya sanes menawi sakumaha kaunggal dina serat uleman rehing dina dinten ieu simkuring parantos ngalaksanakeun pamaksada nyaeta tadi pun anak parantos diistrenan, parantos ngalaksanakeun ijab qabul nikah. Alhamdulillah dina kayaan salamet daya halang rintangan naon-naon ataupun anak anu sakawit calon panganten. Alhamdulillah dina waktu ayeuna parantos janten panganten. Tah kuala sakitu menawi tadi enjing simkun teh dina teraga kanggo ngalaksanakeun pamaksa dan simkuring parantos ngutus laku miwarang angkat ka
pakasipem sarombongan anu maksad nyaeta nepangan kasepuhna calon panganten pameget satadi anu maksad nyaeta kedah ngamitkeun anu mana insyaallah dina dinten ieu teh bade dilaksanakeun sakumaha pamaksadan anu parantos pasini janji pasang subaya sareng kula wargi ti Paloh Kulon. Alhamdulillah manawi tadi parantos kapireng laporan anak ti pakasipem sarombongan pamaksadan dina raragang ngamitkeun angsal damel sapaneja nya alhamdulillah simkuring nganuhunkeun pisan pamugi amal sae pakasipem sinareng rombongan dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna para sepuh tadi sakantenan parantos diantepkeun ku wawakil sepuhna panganten pameget nyata alhamdulillah ku Pak Kadus Didi anu sakitu eces jentrena dina raraga nyanggakeun Ajis anu alhamdulillah ayeuna parantos janten suami pun anak sakitu jelasna eces jentre dina nyanggakeunana ku simkuring kahartos pisan ku sadayana dina waktos ayeuna manawi simkuring menawi henteu saur anu dipisaur jalaran katingal ku simkuring para ibu para bapak hawatos sakitu lamina tadi ngantosan dina acara akad aya acara lengser dugi kaina seren tampi panginten parantos rada kesel hapunten anu kasuhun di sarengan kumaos alhamdulillahirabbil alamin naon rupi hal tadi anu disanggakeun ku simkuring ditampi kalian kabingah anu saageng-agengna ditampi katampi ku asta kalih asta panangan nanupi hal atuh pangantena sindaran cacandakanana kusim kuring ngaros bingah anu daya wates wanguna pamugi janten kasayang ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna daya kajabi pidua ti sadayana khususon ke para sesepuh kadang wargi dina waktos ayeuna pidua khususon kanggo pun anak anu nembe pisan di istrenan pamugi rumah tangga anu keng ridho ti Allah Subhanahu wa taala jodoh anu pasti maslahatunya akhirat diparinan kadituna turunan anu saleh tur solehah pamugi-mugi rumah tanggana hidup aji sareng ira sok direlaksanakeun sakumaha anu dipiharap ku hidup rumah tangga pamugi sing dibarengan ku keharmonisan ku kebahagiaan dibarengan ku rezeki anu tebina sing dugi anu anggangna si dongkap anu jauhna sing cunduk kanggo bekal rumah tangga hidup kanggo bekal ka Allah Subhanahu wa taala mung kahade pepeujeuh ti sepuh ditu ti sepuh dieu tos janten pasangan suami istri pepeujeuh salat anu di lima waktu ulah wantun ngantunkeun margi salat pangkalna ibadah urang sadayana tadi nalasan ieu pamugi pidoa ti sadayana kanggo khususon pun anak dua-dua ngajantenkeun kaberkahan kanggo hirup rumah tanggana. Sepuh hadirin sadayana anu kusimkeun dipahormat salajengna manawi sakantenna dina waktos ayeuna simkuring bade sasanggem khususon kaparentangi kadang wargi anu parantos tiasa ngapantos dina acara pamaksadan simkuring ti kawit wawartos dugi ka ayeuna dinten haana dinten prakna ageng pisan bantosanana emutan tanagi sareng sanes kantena anu parantos disanggakeun ka simkuring ngaros bingah pamugi amal saya sadayana janten kabarokahan dibalos ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bok bilih ayat tetanggi kadang wargi kaganggu ku pamaksadan simkuring tanamanana pakarangana kagutra kagetrik pilih aya nu udur kaganggu ku pengeras suara ieu sakantana simkuring sasanggem nuhunkeun sihapunten anu saageng-agengna karidoan kajembaran manah ti para sepuh hadirin sadayana disuhunkeun pisan ku simkuring. Sepuh hadirin sadayana menawi simkuring teu seueur saur namung hapunten ku pamaksadan ieu simkuring teu tiasa ngahormat anu sakumaha pikedaheunana panampian patempatan sumawonten ala kadarna tuang leuteun anu baris kahatur tebih pisan tina jugemakeun ku haleta pisan simkuring nuhunkeun sihapunten anu saageng-agengna. Cekap menawi sakitu atuh simkuring anu ngawakilan hapunten anu kasuhun tangtosna dina cumariosna kirang sapogodos aya bahasa anu teu merenah garihal baelelo kadanguna hapunten anu saageng-agengna. Wassalam akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Sekdes anu parantos ngaduhikeun tedalisan ti atas nami sepuhna panganten istri. Atau anu salajengna nyaeta acara simbolis
seserahan begituna mangga ka ibuna panganten pamagat sareng ibuna panganten istri supados tiasa kanggo dokumentasi mangga atau anu salajengna nyaeta cara penutup mangga urang tutup bae ke kuaosan hamdalah sasarangan alhamdulillahirabbil alamin atuh hapunten simkuring anu odikeun di acara seueur kakirangan sareng kalepatan ukutuna nuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna kalian dipungkas billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.